Buka puasa ini. Alhamdulillah tahun ayeuna mah geus boga imah. Parabot geus pinuh. Budak sarole baragil. Tah, jang puasa ayeuna teh bulan puasa ye isuk sabaraha poe deui nya. Karek genep poe puasa teh ayeuna teh. Tah, karek lebaran. Tapi baju lebaran cantik. Karek naongan tuh na online. Udah we aya ieu ame teh kudu pasedak-sedak. Jaga jarak geus ti imah bahannya teh nanaon ge ayeuna mah. Cap curug, cap toel. Jadi cus. Terus nu ieu we jeung urang mah barudak. Aduh ini kolot pila. Ada si mama kemana, Neng? Duh, kakak. Kamarnya kita tadi orang kalian nih. Ayo. Ini ada si mama tuh. Mama ada tuh orang. Jalan-jalan puasa tadi mau wae. Apaan bulan puasa nu kudu loba itikaf. Nah, itikaf teh Cicing di imah kayak di masjid wae. Untuk pemerintah ge kudu jaga jarak. Temenang ka ditu ka dieu. ada corona geus Si corona mah ngan duitna ge jalan-jalan ge. Ieu caricing di imah. Ame teh hamur masker. Herean. Horea mayang naon atuh Neng? Aku dah hayang jajan. Pan puasa. Mana tuh ajeng jalan-jalan. Apan can aya ieu mah ieu. Ya, Urang naongan we tina online ayeuna mah tuh mama kenangan acuh. ayo we mama wae. Pan kolot heula. Atuh jalu. Mama heula nanaon teh pan capek mama. Murieut mama. Kalian mah tinggal enjoy. Mungkin dipanggulikeun nya. Oke? Oke, wae tita tadi. Nyaan. Oke heula tuh oke. Yes. Ari barudak zaman kiwari kakolot teh nya. Kumaha kolot nanaon teh? Tuh si aya arek ngajual heula susukan panjang. Anu ngemplat geuning susukanna teh rek dijual heula ku si aya. Sigan payu. Susukan mana nu payu dijual. Ayo ieu modekeun mah. Tinggal imah we. Oh no. Atuh dijual imah mah tuh ari urang cicing di mana? Di sawah. Inu kuletak nyai. Kitu budak ayeuna mah geuningan. Kek geus datang bapak silaing-silaingnya. Mama itu pas Neng pas kecil ayah si Aki nama molan Di mana ada di bumi molan anu paragi eta beko semen. Dagangan. Oh, nya teh kakak molan paragi eta semen mama Joran. Kumaha? Terus gitu teteh Aki jadi boleh nggak makan pisau? Tidak boleh teh, itu kan jam dagangan. Oh nyonya gitu. Oh, jadi si Aki teh sok ngadamel molan. Lain molan teh anu muter-muter gitu. Kane. Mobil. Kane. Oh, naon molan teh? Itu teh jam makanan. Oh, kue maksudnya. Oh, aya molen kue. Ayah. Oh nya anu sok si Aki anu di kota-kota di Sawan. Oh nya bener. Cek teh kitu nya. Karena kita nggak cerita. Habis cerita jangan cerita teh. Kakak cina pangmeserkeun molen cina kasih emang. Molen naon kan molen mah mahal cina teh truk lain lain dah hareun cina. Tahun geus gitu teh. Salah deui wae. Terus kumaha geus kitu teh? Kakak cina teh apa molen teh kan abi ngaran atuh. Efeknya naon anu molen goreng anu amis. Oh, anu digulung-gulung meureun Neng.
aduh. Jadi baroga carita nya urang teh. Ayeuna jang buka puasa ke burjik maghrib hayang jeung naon kakak? Lanjut dong. Goreng hog. Gampang kakak hayang jeung naon? Lanjut bala-bala jeung karedok. Gusti gara rampang kita menyerah rampang. Ces atuh bager saroleh. Tadi mah hayang donat. Donat, mana ya donat kakak? Pasar. Aduh nyi kudu ka pasar ieu atuh mamah teh. Enjing deui we donat mah ayeuna mah naon coba? Itu kentang. Aya wajib kan nu amis. Terus oh betul. Tapi tahu Apa? nasi atau mie. Oh nya lagi ces saroleh barager perinter geus mamah teh ka dapur heula nyiapkeun jang buka puasa ayeuna. Sok engke si ayah datang. Ye, tanya si ayah teh puasa henteu. Soalnya tadi isuk-isuk aya sirup Oh, no. Nah, geus enak mama rek ka dapur heula nya nyiapkeun heula jang ayeuna buka puasa. Ha, itu si ayah datang. Wah, Wah, yang mau geus burit berarti geus tere buka puasa. Jeng 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 jeng. Assalamualaikum. Enggak lah. Aduh, capek ayah. Ya. Hah? Ayah itu lain. Itu sirup dikucurkan. Sirup? Ah. Ayah mantuk. Itu kan sirup bangsa si saung ya teh. Tadi hari itu naon atuh aya sirup. Bukan, keterang. Ayah mah tadi teh keluar teh tabu 10 neng barogo. Oh, Berit neng tadi. tadi itu atuh susahan sirup. Si kakak, nunggu si kakak. Lain. Neng itu deh. Lain. Wah, iya mah, si mama bener. Aduh, ayah teh bicaraan atuh, buka puasa. Emang najang naon acuh. Pan ayah teh jalan acuh, kangge buka puasa engke. Ya pan ieu teh, engke teh pan bade boboran. Engke atuh geus sarae, ayah teh ya jalan acuh. Ari neng mana? Engke kan masih ada neng mah. Engke kan kangge batur heula. Ya, Oh, itu. nyatu, neng saya cai acan itu ayah teh aus ayah teh. Berarti ayahnya anunya Omar jadi buka. Eta mah katajong meureun bahe mah. bohong. Tak ayah Pakai gelas tiis. tak ayah ngucur dah tuh pantai. Hagelas. Cuma gelas sah eta lah. Berarti ayah tadi cuma anu bacai. Eta mah kacaletot tuh. Hilap deui. Gelah gani anu ge aus eta istirahat heula nya. Berarti ayah. Saan sanes ayah si mama. Kau tadi nyebut abi maaf itu aus ya. Nuhun sama kacaletot hilap deui ayah. Ayah godin, ayah godin, ayah. Ya, seger. Ye, tinggal engkewe lamun si ayah ka dieu pilari lidahna bodas apa beureum. Lamun bodas berarti puasa. Lamun beureum berarti bener gak godin? Bener kak? Benar. Ces. Ya neng. Yes, menang euy. Wah, geus poe jam sabaraha aya nya? Jam 2 lewat is maghrib maghrib. Buka puasa. Buka puasa ini. Naon neng? Engke di stop. Kan itu puasa tadi galamun beureum berarti tanggal godin. Amun bodas eta puasa. Harunya sok tes heula di dieu sina asup. Ulah ujug-ujug stop. Ini alabatan Pak Polisi wae di jalan. Hei. Sok ayah buru. Kabita atulah, kabita. Hah? Alah, ayo kakakku. Buka puasa aja kan buka puasa. Idahna ngali heula.
Kemana kau naon mendidah tinggal itu? Amun beureuh berarti ngam sirap lu tadi. Amun putih? Amun putih puasa. Bodas Kok eta beureuh nya Neng? Heeh. Emang nu puasa tuh bodas? Henteu, bodas. Oh, bodas pan? Henteu, beureuh. Beureuh. Ngapi lo we atuh kudu bodas atuh. Ulah. Nah itu aya teh puasa tadi teh puasa wah. Ya. Aya tuh waktu yang ide sing jelas tuh sok sing kalunya tuh ka aya sok. Tuh nya beureuh. Bodas gitu bodas bodasnya. Henteu, beureuh. Anja bakar redok gitu jabang sirop tuh es buah aya ieu teh Abdul ya bala-bala teh. Aduh, Gusti lapar geus. Ya, kios atau mama aya buka puasanya. Nyari sakali deui. Oh bener Neng bodas. Bener kok. Bener, bodas. Tadi kita anu saum dari saum. Itu kan nyanyanak ieu teh naon? Acuk teh kangge calon teh. Mani aus tadi teh.